Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu kocapkeun Oding jeung Sukri teh sosobatan ti keur sakola di SD tug nepi ka SMP ngan nepi ka SMP sarakolana teh kabeneranana teh duanana sarua teu neruskeun sakola ka SMA sabab kolotna pada tesanggupeun ngabiayaan. Da ku balangsak teh. Umur Oding jeung Sukri kiwari geus nincak kana 21 tahunan. Pakasaban Oding unggal poe teh kana ngangon domba bogana juragan Ajum. Sedang Sukri mah jadi laden kuli bangunan di proyek. Cag heula nepi ka dinya. Ayeuna urang caturkeun Oding. Dina hiji poe Oding teh diajak ke Badami kudu jadi indung bapana. Aya naon mak? Mana asal rewas ieu teh? Ceuk Oding. Tumanya kalayan Daria. Teu kudu rewas sagala Sujang. Kieu ieu teh. Kamari juragan Ajum datang ka dieu. Rek minta tulung ka emak jeung bapak. Yen manehna ayeuna keur bingung cenah. Ceuk Biium. Indungna Oding. Nu dinyakeun ku salakina bari unggul nu katelah Mang Oleh. Aduh, nah rek minta tulung kumaha cenah mak? Apan urang mah batan sakieu, harta eueuh, duit teu boga. Sujang. Ari maneh apalan teu ka Neng Anis? Tanya Biium. Oding unggul. Nya Neng Anis anak bungsu juragan Ajum nu keur kuliah di kota. Kumaha kitu mak? Make jeung nanya kitu sagala. Heeh. Apana Neng Anis teh ayeuna mah cenah mah keur kakandungan. Malah kakandunganna teh geus nincak kana 2 bulan. Kumaha? Keur kakandungan. Nah bisa kitu. Apaan can kawin Neng Anis mah? Tanya Oding mani colohok. Nya memang can kawin. Kabeh oge pada nyaho ieu. Cenah mah Neng Anis kakandunganna teh alatan geus sare sagebrug jeung nu jadi babeureuhna. Alias geus ngalakukeun pagawean nu teu uni. Akibatna Neng Anis reuneuh. Astagfirullahaladzim. Nah atuh ari Neng Anis kawas teu boga agama wae mani kumaha mani ngalakukeun pagawean nu teu uni. Oding mani kerung. Heuh cenah mah babeureuhna nu geus ngagageuleuh ka Neng Anis teh kabur ieu teuing ka mana kabur? Biium bari neuteub seukeut ka Oding. Kabur. Teu tanggung jawab pisan atuh si borokokok teh nya. Enya. Benar. Teu tanggung jawab pisan.
Juragan Ajum bapana Neng Anis kung sinita Neng Anis sangkan ngagugurkeun wae eta kandungan. Tapi Neng Anis nolak. Juragan Ajum ngumaha ka emak jeung bapak, sangkan maneh Sujang daek ngawin Neng Anis. Hah? Dek kawin Neng Anis? Nya, cindak nama keur nutupan wiwirang ya. Wiwirang, lamun dina hiji mangsa kandungan Neng Anis beuki ngagedean. Moal karagetan badan tetangga oge lamun beteung Neng Anis beuki ngagedean oge. Sama boga salaki. Duh, jadi kuring kawin Neng Anis teh keur nutupan wiwirang, Mak. Nya, Asa ku ngareuna ari nu beunghar. Abong-abong dunungan mending ngababarikeun pisan kana persoalan model kieu teh. Najis teuing, Mak. Lamun kuring kudu ngawin Neng Anis mah najis nu jelas-jelas teu bener kalakuanana. Sujang, nyaah ka emak tuh. Ujang kudu daek nulungan Juragan Ajum. Emak era ku Juragan Ajum. Ya, kapan imah teh? Di manehna? Tanah-tanah di manehna? Urang cicing di mana lamun teu bisa nulungan manehna? Rek dikamanakeun banget emak lamun Ujang mung nulungan Juragan Ajum. Era Mak. Era kumaha? Nah bet kudu era. Emak kok nanya nah bet kudu era. Pikir ku emak. Dikamanakeun banget. Meureun kuring teh ngurusan anak batur. Batur anu ngising. Kuring anu ngombehan. Bium tuluy ngareret ka salakina. Mangoleh surti pok milu nyarita. Jang, wayana we tong kapalang nulung, Jang. Ujang kudu daek ngawin Neng Anis. Sanggeus Neng Anis ngalahirkeun mah pek teh teuing rek pipirakan deui oge. Cek Mang Oleh nu talian iwal ti Bapa Sambung Oding. Mitra kaum dangu. Ngadenge omongan Mang Oleh kitu teh Oding mending ngahulang. Sabab rumasa teu mais teu meuleum manehna bat katempuan kudu ngawin Neng Anis nu nyata-nyata teu bener kalakuanana. Tapi ada dipikir-pikir dia asa lumayan. Kitu. Kusabab kawilang geulis Neng Anis teh. Tur anak jelema beunghar deui. Susuganan we cenah meureun. Cek pikir Oding manehna sasat ka bababagja hirupna. Mitra kaum dangu badalohor harita teh. Di pelemburan nyampak pasir ipis ngadingding wetanan walungan. Nu caina ngagolidag seah ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk dialokan ku sora londok. Ari langit lenglang taya aling-aling. Mega boda sirna teuing ka mana. Tejauh tidinya nyampak jalan satapak anu arura arile nanjak mudun. Di papaesan kurarambu jalan anu ngaroyom. Kayaning kaso manjah jeung daun tepus. Jeung tutuhan laina anu ngarambat ka jalan. Dina kaayan anu samodel kitu Oding jung nangtung tuluy ngaleos kaluar ti imahna. Mang Oleh jeung Biium nempo Oding kaluar ti imah teh mani langsung papelong-pelong. Asa teu dihargaan. Telila jung Biium oge nangtung tuluy lempang kaluar nuturkeun Oding. Ari Oding tuluy gek diuk dina bangku panjang nu aya di buruan. Biium nu harita geus aya di gireun Oding pok nyarita. Ya Sujang, kunaon ari maneh? Diajak ngomong kus kalau teh ngalah ngaleos iya. Diajak badami teh kalah ka indit keluar. Lain geregepkeun heula panan kalau teh butuh jawaban ti maneh. Ya dengekeun. Lamun maneh teh nurut, urang rek cicing di mana?
sasat imah menang mangnyeunkeun dunungan. Tanah oge tanah boga dunungan. Nah urang arek jadi galandangan. Bingung atuh da mak. Bingung teh bingung kumaha ieu. Kuring kudu ngajawab kumaha. Terus terang we dina deungeut ayeuna mah kuring can hayang rumah tangga. Nyari kitu teh mah Sujang, mau ge ngarti. Tapi sakali ieu mama teh minta tulung pisan ka maneh. Sabab lamun maneh teh daek ngawin Neng Anis, Juragan Ajum baris ngayakeun balitungan ka emak. Cek Biyum bari semu ngalengis. Puguh wae atuh Oding teh meuni kaget mitra. Balitungan. Nya balitungan. Balitungan kumaha ari mak? Sujang, meureun maneh oge apal. Yah, 2 bulan ka tukang imah jeung harta banda urang teh beak pisan pandiakan ku seuneu sameme pindah ka dieu. Tah, lamun harita teh gancang ditulungan di zaman duit ku Juragan Ajum, ajeng dibere tanah oge imah atuh urang teh bisa boga imah deui kawas ayeuna teh iraha atuh ya. Kumaha tuh? Jadi lamun kitu mah kuring teh rek dijadikeun pamer hutang. Tanya Oding mani kerung. Biyum ungguk teu dilapok ngomong deui. Sujang, cing karunya we atuh ka emak. Ceuk cohagna mah tulungan emak. Sabab lamun maneh teh daek ngawin Neng Anis, biaya urut ngabangun imah teh rek ditagih. Tanah rek dicabel ku Juragan Ajum. Tapi lamun maneh daek ngawin Neng Anis eta hutang dianggap lunas. Cek Biyum. Leng Oding ngahuleng bari ngomong alon ngagerendeng sorangan. Aduh, matak jangar kana sir hari kicarana mah euy. Lamun kuring daek ngawin Neng Anis hartina geus daek ngorbankeun harga diri. Tapi sabalikna lamun teu daek ngawin Neng Anis tangtuna oge si emak kudu gancang mayar hutang ka Juragan Ajum nu jumlah tetela teu saeutik. Tapi susuganan we atuh meureun. Hitung-hitung ngajait wiwirang deungeun santeuna meureun kuring ge kabagean meureun nya. Cilaka 12. Biyum jadi garo-garo tatel ari ngadengi anak nangagara jam kitu mah. Mitra kaum dangu. Teuing sabaraha lila indung jeung anak badung dengan teh. Sanggeus dipikir dibulak-balik akhirna Oding kapaksa we nyanggupan kana pamenta indungna. Biyum meni atohon pisan basa ngadengeyan Oding daek ngawin Neng Anis teh. Singkat carita, Biyum terus bebeja ka Juragan Ajum yen Oding daek dikawinkeun ka Neng Anis. Saminggu ti harita mitra Juragan Ajum teh ngayakeun pesta kawinan Neng Anis jeung Oding. Teka catur dina ieu carita kumaha rongkahna eta pesta. Sabab ngundang wayang golek jeung dangdutan segala. Peting-peting kira-kira pukul 11 Juragan Ajum nyamperkeun ka Oding nu keur diu ke dina sopa nu aya di tengah imah. Oding, wayana oi. Kumaha Juragan? Ya bol, mana rek sare? Sarena di gudang we nya, di gudang. Kumaha Juragan? Lamun mana rek sarena di gudang, teu kadenge ku bebengok sia, Maksana kumaha Juragan? Mantau ngesa kamar jeung Neng Anis deuleu.
Sabab sabenerna mah dewek teh teu satuju anak dewek dikawinkeun ka maneh. Ieu mah bubuhan kenutupan bibirang wungkul. Bisa Neng Anis ngajuru budakna eueuh bapaan. Tah, perlu dipikanyaho ku maneh. Lamun orok Neng Anis geus brol ka alam dunya mah, maneh kudu gancang nyerahkeun Neng Anis. Sarta gancang-gancang indi ti dieu. Ceuk Juragan Ajum teu eulem-eulem. Bari murir-murir kumisna. Ngadenge kitu puguh we oding teh mani ngarenjag. Bakat ku ngerasa reuas jeung kaget anu pohara. Bari jeung garo-garo teu ateul pok mehna ngabalon kalayan daria. Keke heula kumaha teh? Kumaha maksa Juragan teh? Asa kira ngartos abdi mah. Sondaloyo. Dengekeun kudu cenguk sia. Sia dikawinkan ka Neng Anis anak dewek teh ngan ukur nyandiwara deuleu. Alias bobodohan. Jadi sia hak sare sakamar jeung anak aing ngarti sia. Juragan Ajum bari nunjuk irung oding. Oh, jadi kitu. Kahartos atuh ari kitu mah Juragan. Tapi wayahna Juragan kedah apal. Apal naon sia? Yang sagarupi pas persyaratan ngeunaan ieu pernikahan sadayana oge atos sah. Hartosna aya wali, aya saksi, aya dua mempelai kalian ijab kabulna tos dilaksanakeun. Ari kitu. Hartosna abdi atos sah jantan caroge Neng Anis. Abdi gaduh hak sareng kewajiban salaku caroge tuang putra. Tembal oding teleh geleng. Teu bisa kitu setan. Sakali teu bisa tetep teu bisa sia. Sia montong kumaha ngadeukeutan ka anak aing. Juragan Ajum bari ngageroan si Jured jalma kepercayaanana. Centeng purah nunggu kebon. Jured karam tah si oding tadi jero gudang ay. Jaga ulah nempikeun ka bisa kabur. Si Jured gancang nyamperkeun ka oding. Na atuh mitra teu anta parah dengan habek-habek bae careham oding ditonjok. Soding sia kadenge. Kadenge teu bieu Juragan cacarita ha. Kadenge. Awas sia mun nambalang deui yeuh. Ieu minangka ganjaranna ye rasakeun ku saya. Hiuk cebrod dua mitra oding dipindo. Aduh, bro, oding nambru tuluy awakna ngalungsar dina lante. Geus kitu mah durug-dug bae digusur, dibawa ka tukang, rek dikerem di jero gudang. Mitra kaum dangu basa si Jured geus nepi di hareupeun panto gudang. Heuk cabrod deui wae mitra tonggong oding dijajak ku dampal sukuna. Atuh tolonjong awak oding nolonjong geblus asup ka jero gudang. Teu bisa majar kumaha sanggeus di jero mah harita keneh panto gudang teh tuluy dikunci ti luar ku si Jured. Cicing sia di dieu. Mun hayang nyatu montong ting jojorowokan sia. Mun hayang nginum tong jojorowokan. Ke ku aing bakal dianteran. Cenah cek si Jured bari ngaleos indit. Mitra kaum dangu di jero gudang oding mani pupuringisan nahan kanyeri anu pohara. Tapak panenggel jeung pangjajak si Jured. Numer tela ngembang boled
dina careham jeung ngetonggongna. Kocapkeun si Jured. Nu harita rengse ngerem oding di jero gudang, gancang laporan ka Juragan Ajum pok nyarita. Tos beres Juragan. Si Oding terus dikeram di gudang. Juragan Ajum ungguk bari pok nembalan. Halus ay. Omat talingakeun nu bener bisi si Oding kabur. Si Jured ungguk minangka ngaestokeun. Mitra kocapkeun di jero gudang. Nu kaayaanana teh poek meuni mongkleng. Sanggeus kanyerina rada ngurangan mah Oding ngahurungkeun korek api nu kabeneran aya dina saku bajuna. Da sok karoko manehna teh. Red, manehna ret ka sabudereunana. Katempo dina sela-sela palang dada aya lilin ngagoler. Lumayan, lilin teh rada panjang oge. Harita keneh lilin teh terus diseungeut bray kaayaan rada cangmeusan. Oding tatanggahan, breh teh katempo aya lawang para. Puguh we Oding mani nyerengeh. Jung nangtung terus sabisa-bisa nerekel kana palang dada bari nyekelan lilin. Satekah pola ngarayap kana lawang para berkah. Telila oge geus hasil muka tutupna. Lawang para muka sup asup sanggeus aya di jero para mah sakuat tenaga terus we motongkeun areng. Berai mukakeun genteng. Pucung hul mahna kaluar. Tuluy kakarayapan dina suhunan. Kabeneran katempo aya dahan tangkal kai nu ngaroyom kana kenteng. Gancang dirawel, tuluy turun ngaliwatan eta dahan tangkal. Sanggeus aya dihandap bertek bae mehna lumpat sakalumpat lampet ninggalkeun gudang Juragan Ajum. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Isukna si Jured tekuhan teu mani hariweus-weus bebeja kadudunganana. Yen Oding kabur ti gudang bari jeung ambak kanu pohara, gamplang we Juragan Ajum nampilingan pipi si Jured sababaraha kali. Dasar bodoh siapa Jured. Cek aing si Oding teh talingakeun anu banar. Ayeuna kadeh teangan si Oding ku sia kudu nepi ka panggih hadana. Cek Juragan Ajum bari ti papolotot. Aduh, mangga Juragan. Si Jured unggek terus ngaleos indi trek neangan. Pon kitu deui Juragan Ajum terus indit ka imah Mang Oleh. Nu talian iwal imah kolot nasi Ajum. Kolot nasi Ajum punten mitra, salah. Kolot nasi Oding maksudna. Teka catur di jalana. Termejo. Sanepina kalau dituju ana gantawang teh Juragan Ajum nyerekan ka Biium jeung ka Mang Oleh nu kabeneran nyampak di dinya. Oleh Ium, si Oding kabur di mah aing. Nah aya ka dieu
Henteu eta mangkeluk teh ha? Aduh, juragan. Kumaha juragan? Cek Mang Oleh semu bingung. Pasti geus disumputkeun ku sia. Atawa dibapatahan ku sia cina buru-buru kabur. Hayo jawab sia. Mitra atuh puguh we Mang Oleh jeung Bium teh meni cara lohok. Aduh juragan, tapi pisan abdi sareng pun lanceuk mah mamatahan si Oding sangkan kabur. Wantun sumpah juragan. Bohong sia. Mitra kituna teh juragan Ajum bari tuluy ngajejekan awak Bium jeung Mang Oleh nu harita keur dariuk di amparan samak salambar. Aduh, juragan, ampun juragan. Laras juragan. Mang Oleh pupuringisan. Aduh juragan, ampun daras pisan eta teh juragan. Ku kami diberi tempo 2 poe sia. Lamun sia duaan teu bisa masrahkeun si Oding, sia duaan kudu nyingkat ieu imah. Sabab ieu imah teh dijieun ku waragan aing adalah cek juragan Ajum bari ti popolotot. Bium jeung Mang Oleh teu bisa majar kumaha. Kapaksa we unggeuk sanggeus kitu mah, juragan Ajum tuluy balik ka imahna. Mitra kaum dangu saenditna juragan Ajum, Bium jeung Mang Oleh mani papelong-pelong. Kocapkeun Oding, harita teh meh keur noyod we muru ka hiji imah nu aya di tungtung lembur. Sing horeng Oding teh muru ka imah Sukri, sobatna teh. Basana po Sukri mani olohok. Rek naon atuh ari maneh Oding? Los-los ka dieu sagala. Tanya Sukri. Tulungan kuring euy. Tulungan kumaha? Kuring teh arek lempang ieu teh. Arek indit. Nu bener aya nyarita teh coba. Cek Sukri bangun heran. Geus saged maehna teh kawas nu rek nyaba. Sotas teh ditunda deui. Sok atuh diasup-asup. Cenah bade ngajak abus ka baturna. Sanggeus gukek dariuk barabat Oding dicaritakeun naon rupa nu geus tumiba ka dirina. Sukri tang tuwe mani gogodeg asa teu percaya. Tah kitu euy dongengna mah. Jadi wayahna we kuring saheulaanan mah meureun rek nyumput di dieu heula. Sabab tang tu juragan Ajum kana neangan kuring teh. Ari kuring balik ka imah karunya kolot. Da pasti nyusul ka ditu. Sukri unggek bari pok nembalan. Hari sugan teh bakal pisenangeun maneh. Kawin ka Neng Anis teh euy. Geuningan kalah ka apes. Cek Sukri bari garo-garo teu ateul. Barang jang kitu nyeonah pamajikan Sukri datang meni colohok basa nempo aya Oding teh. Har itu geura. Nah panganten anyar bet aya di dieu. Cenah. Ngadenge kitu Sukri gancang ngahuwit. Montok ribut. Sorana. Bisa kadengian ku batur sa teh. Sanggeus kitu mah Sukri ngajak Oding asup ka jero imah. Lain imah ketang, leuwih pantes nama lamun disebut saung. Sabenerna mah Sukri terek indit pisan basa aya Oding datang teh Mitra. Kri. Ari di dinya rek ka mana mani geus ginding kitu. Kapan tadi mah kuring rek nyabah euy. Nyaba. Nyaba ka mana? Jeung onah teu? Arek ka Gunung Caringin euy. Sorangan. Duh, ari maneh kenaonan make jeung rek indit ka Gunung Caringin sagala. Apanan Gunung Caringin mah tempat pamujaan sa teh? Tanya Oding bari kerung. Heeh.
Memang jeung nya anak kuring datang ke Gunung Caringin teh arek muja ka siluman Bagong. Astagfirullahaladzim. Geura istighfar maneh Sukri. Dosa sia kitu peta teh. Oding bani mun careng. Aya dosa teh mah. Tapi kudu kumaha atuh? Kahirupan kuring kiwari maneh terus-terusan asa dina kasangsaraan euy. Geus bosen euy. Hirup sangsara teh. Nu matak eta kuring manek indit. Nah atuh meuni kudu penting-penting kieu pani trek ka Janari. Nya meh tere nepi. Meh teu katempo ku urang lembur deui. Sukri dumareuda bari ujung-ujung ngembang ku Cimata. Kri, ikhtiar we nu bener atuh. Cing soson-soson atuh ikhtiarna munajat kanu kawasa. Allah oge tangtu bakal ngabulkeun kana naon rupa nu dibutuhkeun ku urang asal husu we ngaduana. Ding, lain bohong euy. Kuring geus buru baraka itu ka dieu neangan pagawean. Eueuh, tahsil. Sedang beuteung apanan kudu dieusian. Atuh kebutuhan hirup sapopoe teh oleh kudu disumponan. Katambah kuring teh boga nu gering deui. Cek Sukri bari nyusutan Cipanona. Kri eling euy. Gancang bolaikeun eta paniatan muja teh. Allah oge moal mere cobaan ka makhlukna nu moal sanggup nandanganana. Saha nu geuring teh? Sukri terus nunjuk ka juru imah. Itu tempo. Indung kuring nu geuring teh. Geus aya meureun sabulan mah ngajoprak wae teh diubaran. Parang diubar oge ukur ku ubar kampung. Tapi nepi ka kiwari indung kuring can keneh cager karunya. Enya we geuning mitra. Di juru imah saung katampo aya nu keur ngagoler bari ngahanju. Oding tuluy nyamperkeun ka nu keur ngagoler, tuluy munajat sabisa-bisa ka nu maha kawasa. Sang kanu geuring gancang cager. Ari Sukri tungtung namah ngeluk tungkul. Aya rasa sabil. Nah terus indit ka Gunung Caringin atawa dibolaikeun wae. Mitra kaum dangu. Harita teh wanci geus nyedek ka Janari gede. Na atuh ana ujug-ujug teh kadenge awar-hawar. Sora anjing babaung ti kajauhan. Gelebug aya angin anu ngagelebug ditemak ku sora manuk kareak bating koreak. Dina kaayaan anu samodel kitu ngong aya soratan pajirim. Nu mangaruhan Sukri sangkan mena gancang indit ka Gunung Caringin. Hei manusia, lamun maneh teh indit hirup maneh bakal terus sangsara. Teu boleh dihina batur. Geura indit manusia. Ling, kuring rek indit we nya. Indit ka mana? Ka Gunung Caringin ayeuna. Bisi kaburu beurang. Meh nepi ka ditu isu keneh. Jeung bisi kaburu urang lembur hararudang, mempeng peuting-peuting, mempeng peuting keneh maksud teh. Meuh nempo. Cek Sukri bari jung nangtung, terus ngarawel tas leutik wadah bebekelanana. Ona, nu ada di imah. Nya Kang. Tungguan emak, nyading, gue indit. Sok di diwe sakedeung mah da moal lila. Atuh tungtung nama mitra harita teh Sukri bari jeung teu bisa dihalang-halang ku Oding. Maena terus ngagidig indit ka Gunung Caringin. Lang Oding ngahulang saterusna nanya ka Ona. Ona, hari eta Sukri rek muja ka Gunung Caringin apa? Tanya Oding. Ona ukur unggek. Sabab bangna Sukri nekat indit ka Gunung Caringin teh sasat dititah ku dirina. Nu geus teu kuat nahan hirup na sangsara.
Ari onah nyaho di Gunung Caringin aya tempat muja teh ti Karsih. Babaturanana nu jadi jelema beunghar alatan muja. Ngadenge kitu oding mane istighfar sababaraha kali. Komo basa ngadenge onah bangun yakin nyaritakeun yen muja teh cenah matak beunghar. Muja teh kitu. Muja teh kieu sababaraha kali. Manan kitu ge meureun teu apal kumaha balukarna tina eta muja. Kan saukur kapikir amisna wungkul. Mitra kaum dangu sanggeus dipikir dibulak-balik, manehna asa kurang tentrem mun cicing wae di dinya. Sasat Sukrina oge eueuh indit ninggalkeun. Sanggeus reureuh sakedeung jeung geus sian eusi beuteung ku kulub hui panyuguh nyeonah. Wanci carangcang tihang. Manehna tuluy amitan rek nyusul Sukri ka Gunung Caringin. Gancangna carita Sukri harita teh rebun-rebun keneh geges nepi ka imah kuncen Gunung Caringin. Kuncen Gunung Caringin nungan hiji-hijina nu katelah Abah Kucubung. Naon rupa pamaksudan Ujang? Abah geus apa? Nah Ujang geus siap pikeun muja ka siluman bagong teh ha? Geus sadia syarat-syaratna. Lamun geus sadia syarat-syaratna mah ku Abah rek dijampean heula sangkan lancar sagala rupana. Kitu cek Bah Kucubung nyarita di barung budi anu marahmai. Punten Abah, dupi syaratna teh naon wae karasan abdi teh acan apal. Ari si Sujang sugan teh geus apa? Mang Anggang teh ngabejaan mangga. Henteu Bah. Heuk atuh ku Abah di bade nyaho. Cenah bari tuluy ngaharewos. Sukri tuluy kerung basa diharewosan kitu ku Bah Kucubung teh. Pok nyarita. Duh Abah punten Bah. Abdi teh apal kedah nyandak sasajen anu samodel kitu mah. Kumaha tuh saena Bah? Dasar si Sujang. Memangna gampang gitu muja teh. Manggas kieu we atuh ari teu mawa surat-surat nama. Tang tu Ujang teh lapar sabab geus lumampah sakitu jauhna nya. Abah rek nyuguhan dahar. Tapi aya syaratna. Tuh, di pipir imah aya balong. Juga da ngalalauk sabeunangna we, tong milih-milih. Cek Bah Kucubung bari cengkat tuluy ka pawon. Jung Sukri nangtung terus ngaleos keluar, ngajugjug ke balong, rek ngalalauk teh. Ari si Abah barang nepi ka pawon, kasampak aya ambu ijo nu jadi pamajikanana keur ngahulang di hareupeun hawu. Keur naon ambu bari ngahulang kitu? Tanya Bah Kucubung bari nepak tak-takna. Puguh oge kami teh keur mikir Abah. Ari kitu saya mah rek dikumahakeun ku urang. Sabab ari teh mawa sasajan mah bingung masalahkeun ka raja siluman bagongna oge ya. Tembal ambu ijo. Mitra kaum dangu harita teh panon poe karek moncorong. Cahyana bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling, manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka
Permios.